Cepi. Cepi, mana? kemana wae deh? Teu dagang mana teh? Ah biasa weh mereka ya. Cik urang geus kangen kana anak koli ieu. Cuangki, bareng nya urang sok. Cuangki. Payucan. Ah tah cenah sepi. Urang geus dahar ieu lain teh hayang ieu teh euy. Cuangki teh. Mending ka itu heula yang tajil tuh nu bagi-bagi. Beda mah leungit gerobag mah tuh. Orang tinggalkan heula nya ya mah. Sok we ka warung lan dengan anu amis. sok urang rek balik heula. Gawean ku aing suputkeun gerobagna. Si Cep geus kahareup teu neangan tajil teu ngabagi-bagi kolak. Eta curigaeun. Tutupkeun ku aing. Urang tanggung cuangkina kumaha euy. Kuat mah. Nah teh. Berat sabelah deh. Alah. Aing sentamplok we. Yang mana ieu euy? Ada lah ya. Anjing. Can biasa menyeridu gitu Di Cepi ku mah mangulanya. Anjing ku mah mangula. Juga tukang cuangki. Berat kieu euy si Cepi ku. Hayang euy. Tuh. Aduh, berat sebelah wae deh. Obi. Naon? Nah, jadi tukang cuangki ayeuna Mas. Naon? Anu si Cepi ek disebutkeun. Anu Mang Cepi? Keun sok. Astagfirullahaladzim kabina-bina teuing karunya. Si Cepi na eueuh neangan tajil ka itu. Aing teh berat mah. Tuh. Cik di ka dieu. Coba anu sok. Ni sakti oge. Sarua. Berat euy. Wah, sebutkeun. Nyata. Karunya tuh usaha batur. Sok nyakeun ayo. Tanggung jawab Obis ya? Hiburan. Tanggung jawabnya Bae sok. yang berat yuk. Mang Cepi mah bisaan ya. Baik kayaknya. Yuna. Di asupkeun. Kadikeun. Heeh. Kieu. Kuana di dieu goanya. Tunggu di dieu. Di mana? Tunggu di dieu. Heeh, siap. Siap. Kumaha we ngadeukeun jelema mah dipaok ku si Amis tanggunganana. Aing rek balik ke musi Cepi ka dieu. Ku tak ketrok. Bejakeun teuing dipanggul ku Uus ka itu. Si Obi mah cenah bohong, si Obi mah engko cenah di hareup teh aya tukang ieu cenah nu ngabagi-bagi takjil cenah. Ka mana tanggungan urang ieu teh? Buka. Pi. Roda. Hah? Tanggungan cenah pajarkeun ku si Aa. Tok mitna mana teh? Tadi di ditu tanggungan urang mah teu ka mana-mana cing di imah. Tadi cenah cek si Aa cenah ka hareup teu tah neangan takjil cenah Aya teu? Tajil aya teu? Aweuh. Hah? Aweuh. Manya eueuh. Oh. Tadi mah kudu baju koneng. Apal warung Uus. Apal warung Uus di hareup? Tanggung ka itu tuh. Ka mana? Tanggungan cuangke tanggung ka itu diidarekeun cenah. Cek urang teh geus minta izin ya ka Cepi. Geus nah. Nah, ada teh ieu teh wartos. Lempang ka itu tayangan sok. Jig lempang ka itu. Pilarian. Sia. Bener ya Pak euy. Seungit ieu. Teu sopan mangul tanggungan urang. Naon deui? Hayang mah meuli atuh. Ieu Obi ka dieu, titah mantuan manggul ka dieu ieuna tanggunganana. Mal mungkin si Obi mah tadi di ditu keur ngopi. Sing caduna ge demi Allah ge urang mah kitu tadi si Obi ka dieu, titah ngajagaan ieu tanggunganana. Ulah sok fitnah atuh jadi jelema teh, Mang. Urang dinu disalahkeun hoream aing. Jobi Gus goblok. Sadeng jelema teh itu mah. Ning pinahkeun ka itu. Di dinya mah bener tega ka aing teh ngajailannya. Bieu carekan tukang cuangki aing. Ya nanaon oge barang bukti mah kudu aya nu dinu tangan. Gandeng aing eueuh di dieu keur huhuitan. Sugan teh heueuh nyumputkeun teh bareng. Ieu mah hoream deui aing. Era aing